wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng Bapak Septia Rizky Subagja dina materi anu teu acan rengse yaitu materi aksara Sunda. Mung sateu acan urang lajeng ngabahas aksara Sunda, bade ngareview sakedik aksara Sunda nu tos kalangkung. Kumaha catatanana tos lalengkap, pami teu acan lengkap mangga dilengkapan dina ieu padaran. Aksara Sunda sapatos urang apal. Aksara Sunda teh kabagi jadi 4. Nu kahiji aksara suara, aksara sora atawa mun dina bahasa Indonesia mah aksara vokal. Tuluy nu kadua aksara ngalagena. Lamun dina bahasa Indonesia disebut oge konsonan. Anu katilu aksara wilangan nyaeta angka. Nu kaopat rarangken. Sapatos anu tos ku Bapa diajarkeun dina pertemuan sateu acana aksara sora teh aya 7. Hiji a, e, i, o, u, e jeung e. Huruf-hurufna lambang-lambangna tiasa ditinggal, tiasa dicatet kanggo catatan teu acan lengkap, tiasa dipaus heula teras dicatet. Satas aksara sora aya aksara ngalagena. Nu huruf-hurufna teh ka, ga, ngaca, ja, nyata, danapa, bama, yarala, wasaha, fa, faka, syaja, ka, jeung sya. Anu huruf-hurufna aya dina layar. Mangga anu catatanana teu acan lengkap dilengkapi tiasa dipaus heula. Saterusna aksara ngalagena urang teraskeun deui kana aksara wilangan nyata angka. Angka mah sami aya 10 nyata 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 jeung 0. Angka-angkana aya dina layar tiasa dicatet oge. Mangga dipaus heula kanggo dicatet. Kami atos urang review ka tukang aksara wilangan, aksara sora jeung aksara konsonan. Mangga ku hidep diapalkeun sangkan katalar. Salajengna urang ngabahas ngeunaan rarangken. Naon ari rarangken teh? Ari rarangken teh nyaeta anu gunana pikeun ngaganti sora vokal, nambahan sora konsonan, konsonan tengah atawa tungtung, jeung maehan sora vokal. Rarangken oge memang kedah ditulis mandiri. Rarangken teh kedah dibarengan ku aksara dasar. Jumlah rarangken teh aya 13 aksara. Nu kabagi jadi 3 gundukan dumasar kana perenahna rarangken. Jadi rarangken teh dibagi 3. Nu kahiji rarangken anu perenahna di luhur aksara dasar. Nu kadua anu perenahna sajajar jeung aksara dasar. Nu katilu anu perenahna dihandapkeun aksara dasar. Urang lebet kana materi dinten ayeuna. Nyaeta rarangken anu perenahna di luhur aksara dasar. Terus katingal ku hideep aya 5. Nu kahiji panghulu, nu kadua pamepet, nu katilu paneuleung, nu kaopat panglayar, anu kalima panyecek. Urang bahas hiji-hiji. Panghulu. Rarangken panghulu mangga dicatet. Insyaallah catatan hidup ku Bapak baris engke diparios. Dina akhir pangajaran kedah lengkap. Dina akhir engke hidup kedah tos apal, kedah tos katalar aksara Sunda ieu. Urang lebet ka nu kahiji nyata rarangken perenahna di luhur aksara dasar nyata panghulu.
Rarangken panghulu perenahna di luhureun aksara dasar. Rarangken panghulu perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora I. Ketinggal contohna di dinya huruf K ditambahan ku rarangken panghulu. Ini banda sora jadi ki. Jadi si simbol rarangken disimpenna di luhureun simbol K. Robah sora K jadi ki. Kami teka hartos tiasa diulangi deui. Nu kadua aya pamepet. Rarangken pamepet perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora E. E biasa sanes E curek sanes E tapi E biasa. Anu lambangna sapertos kieu. Pami dilarapkeun kana huruf K disimpen di luhureun aksara dasar. Janten si sora K teh robah janten sora Ke. Hartos pami ka hartos urang lajeng kana anu katilu. Nyaeta rarangken paneuleung anu simbolna sapertos kitu. Rarangken paneuleung perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora E. Pame tadi mah E nu biasa ari nu ayeuna mah jadi sora E. Contohna huruf K ditambihan rarangken paneuleung jadi ke. Salajengna aya panglayar. Tah, ieu mah rada benten sareng anu tilu tadi. Rarangken panglayar sami perenahna aya di luhureun aksara dasar. Nanging bentenna nyaeta gunana pikeun nambahan. Jadi nu tadi mah gunana pikeun ngaganti ayeuna mah pikeun nambahan. Rarangken panglayar perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun nambahan sora R atawa R dina tungtung atawa akhir aksara dasar. Contohna di dieu huruf K ditambihan panglayar. Janten sanes robah tapi katambahan R jadi kar. Hartos mangga urang lajeng kanu terakhir nu kalima nyaeta panyecek. Rarangken panyecek hombolna jiga huruf O tapi alit disimpenna di luhureun aksara dasar. Si sami. Rarangken panyecek perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun nambahan. Gunana pikeun nambahan sora eng. Sora eng. Gunana pikeun nambahan sora eng dina akhir aksara dasar. Contohna huruf K ditambihan panyecek janten kang. Sapertos anu dina conto. Sakitu materi nu kahiji dina rarangken nyaeta anu perenahna di luhureun aksara dasar. Pami aya patarosan atawa masukan sareng
sajabina tiasa ditulis di kolom komentar atau langsung di PC ke Bapak atau dina grup hidup sewang-sewangan. Hatur nuhun, tong hilap di like, komen, jeung di subscribe. Hatur nuhun kana perhatosanana. Urang sok sanajan urang masih dina suasana pandemi Covid, urang kedah tetep soson tur daria. Hatur nuhun. Hurip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.